Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana urang ngadamel bubur yu tuh bubur teh kental pisan baraya. Pami gaduh sangu anu kamari baraya tong waka dipicen margina urang damelkeun bubur yu bismillahirrahmanirrahim. Urang siapkeun wae caina digulakeun baraya saparantos digulakeun lebetkeun wae eta sanguna. Saatos kitu tambihan oge ku bawang bodas sareng daun salam supados rada seungit baraya. Tong hilap oge diaduk-aduk baraya, diaduk-aduk teras nepikeun ka saat caina baraya dugi ka teksturna sapertos kieu baraya. Tah ayeuna urang goreng ieu daging hayam baraya sareng kurupuk. Saparantos kitu oge baraya pami atos beres buburna urang lebetkeun kana mangkok. Saparantos kitu tambihan wae ku kecap asin baraya supados mantap. Tuh kecap asinna abdi mah hoyong rada seueur baraya. Saparantos kitu tambihan oge ku daging hayam tadi anu kenging dijujut-jujut baraya. Saparantos kitu tambihan oge ku bawang goreng. Tong hilap oge tambihan ku kurupuk. Sakitu wae panginten ti piribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.